Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Inna saestuna kami agung jeung Gusti Allah eta anzalna nurunkeun kami agung ilaika ka ajeun kasep Muhammad al-kitaba kana kitab Quran bil haqqi nurunkeun teh kalawan haqq litahkuma kana supaya ngahukuman aran anjeun wahai Muhammad bainan nasi antara manusia bima kalawan perkara aro anu nimaikeun ka anjeun alama anu meruhkeun anu ngarinyaho ka anjeun saha Allah Gusti Allah bihi dina eta kitab. Eta caritana Sarapoti matu diubrek Fir'an kitik mah harita kerja di jalan munafik Tikmah bin Ubayrik maling diro teh baju besi wa khabba'aha inda yahudiyyin ngan kudewek teh disumputkeun di urang Yahudi muncul urang mah disumputkeun di batu barang kubur nya ditareangan ku para sahabat bau cidat indah ditareangan balik ibu disimpen muncul urang mun aya nama golongan di pipirima Yahudi atau di paraje ditareangan ku sahabat ya termasuk dewek lah pepinggunnya barang eta kadinya teh wah ayo kapanggih cek kitu mah teh ya maroma mutimah tuwiha eta ti mah nuduh ka urang Yahudi maling lajeng kare ya wahalapan masyarakat cek urang Yahudi teh henteu tempo maneh kan ditunda ku maneh di dieu wah eta ti mah sumpahan bahwa maneh teu maling sarere kan apa sitimah aya nu ieu masalah kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam jadina ya terus eta golongan urang Yahudi itunya mareta ka kanjeng Nabi ya supaya naon ya supaya tetap majuan katimah teh jadi lapor urang Yahudi teh ka kanjeng Nabi itu kumasi itu yang kaum supaya napa petakeun lah turun be ayat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi tahkuma bainan saestuna kami nurunkeun Quran ieu teh kalawan hak nyata sabener-benerna pikeun supaya anjeun ngahukuman di antara manusia teh ku perkara-perkara anu geus diwurukeun ku Gusti Allah ka wala takun lil khainina khasima wala takun jeung ulah tiade kasep Muhammad lil khainina kajalma anu khianat kabeh seperti timah teh eta khasiman anu aduan khasiman anu terusna jadi ngabekingan kitikmah kupendah tikmah mah ngaku iman itunya udah mah orang menafik datang ka nya itu khosiman terus nang anu kabeh anu di itu jalan-jalan anu khianat
eta khosiman emo khosiman tegasna majuan anu ti jadi kupeda eta ulah datangkan tadi aduan tadi harapan tadi proses wastaghfir jeung kudu minta hampura jeung kasih Muhammad Allah ka Gusti Allah mimma hamamta bihi mimma tina perkara hamamta ngerjakeun bihi kalam ieu mah tadi nama geus aya karutan eta da anu mengadukna orang-orang Yahudi anu diadukeunana yang dilaporkeunana orang golongan muslim sahabat muslim tadi nama geus aya joy erek mangmenangkeun iman muslim ya tadi nama geus aya joy mangmenangkeun jalma tadi nama itunya geus aya langsung kugus puas alhamdulillah tadi nama lain tadi nama mau diproses tadi nama mau diproses saya jauh-jauh lah sekarang teuing gitu kumaha anak Gusti Allah di elingan latakun lil khairi ulah dicukeun gitunya bera istighfar ka Gusti Allah kakaraya Innallaha kana ghafuran rahima Innallaha saestuna Gusti Allah kana bukos Gusti Allah ghafuran tenan sahampurana rahiman duranu maha asih wala tujadil 'anil ladzina yakhtaruna anfusahum wala tujadil jeung ulah maduan najan Muhammad 'anil ladzina jauh ti jalma-jalma yakhtaruna anu khianat ieu ladzina anfusahum ka diri-dirina maksudna ulah datangkan teu dihareupan ulah datangkan teu dipaduan teu nya ahok aduan ka eta jalma anu khianat ka dirina yakununa bil ma'asi tegasna khianat ka diri mah kunaon ku ngalaksanakeun doraka nah sababna lamun doraka ieu disebut khianat ka diri li anna wa bala khianatihim alaihim da balukar tina khianat ku mangrupa maksiat eta teh balik ka diri berarti lamun maksiat teh eta teh khianat ka diri walaupun secara zahir teu ngarugikeun batur tapi nganyeri diri sorangan angger walaupun gitu walaupun teu nganyerikeun batur gitu nya khianat ka diri sok hareup Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima Innallaha saestuna Gusti Allah la yuhibbu teu kadangan Gusti Allah man kantil makana direnta khawanan anu loba khianat anu saltik-saltik banyak saltik-saltik mah bener hamura keneh emang tukang khianat mah itunya khianat aya khianat teh ngajalankeun diri teu sesuai jeung syariat eta khianat itunya lawanan tina amanah itu ari amanah mah ngajalankeun diri sesuai jeung syariat ari khianat mah eta teh ngarumpak larangan Gusti Allah khianat Allah Subhanahu wa taala teu mikadamun ka jalma loba khianatna afiman itu tur anu loba dosana dina hartian Allah teu mikadamun teh ayu akibu Allah bakal nyiksa ka eta jalma anu loba khianatna loba dosana terus teu dihampura ku Gusti Allah ka bawah paeh bakal disiksa ku Gusti Allah lamun dihampura mah tapi ditu mah ge innallaha kana ghafurur rahimah tanya ai kaburu dihampura mah samemeh paeh nya aman takut loba istighfar
ambil dosa teu kabawa naik. Loba dosa ge aya teu kabawa wae mangan. Nya model urang loba dosa teh kalau istighfar. Namun loba dosa leutik lobakeun kaalusan. Sabab kaalusan eta bisa ngahapus karena dosa-dosa leutik. Lamun dosa gede wayahna eta mah kudu ditobatan. Nah, pokokna mah perkara-perkara nu hade ieu bisa ngagugurkeun dosa leutik. Wudu, ngaji, ya, sedekah, berarti bisa ngagugurkeun kana dosa. Bisa ngagugurkeun kana dosa. Kalau itu kulah lieu deangan duit bisa jadi kiparat karena dosa. Kota cikal lieu deangan duit itu dihamburan dosa. Geling bisa sabar itu bisa dihamburan dosa. Jadi kalau geling mah ya dihamburan dosa itu mah. Dina istighfar teh mungkin meunang dalam arti tobatnya masa kali-kali deui kesalahan. Jadi dosa leutik mah walaupun istighfar bisa dihampura. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Halusan eta bisa ngageser ka gorengan leuweurkeun ka gorengan. Dan pokoknya innallaha nu penting mah lobakeun istighfar, lobakeun tobat, lobakeun kahade. Yastaghfuna minan nas, yastaghfuna pada nyaman pada nyumputkeun ieu jalma-jalma anu khianat seperti tikmah jeung kaumna. Itu hayaan karena era minan nas ti manusia. Bisa nyumput di manusia neraka teh nya. Kan wala yastaghfuna minallah teu bisa nyumput ti Gusti Allah. Ari ti manusia menculak ciduk batur. Bisa era bisa sieun teu nya. Ku batur teh maling era sieun mah kitu. Kalau kena ngayawankeun ke wani itu nya. Tapi da anggar era aya nu era mah henteu tapi sieun kajahoan doraka teh. Nah, doraka bisa nyumput ti manusia wala yastaghfuna minallah. Teu bisa nyumput tu bisa. Wa huwa ma'an wa waridu sarta ma'an sarta manusia. Bilmi kalan pamunihana Gusti. Wa waridu sarta ma'an bareng manusia. Maksudna manusia eta kaliputan ku pamuningana Gusti Allah teu aya di perkara nyumput ka Gusti teu aya misalkan id yubayyituna ma la yaquluna id yubayyituna dina nalika nyamarkeun eta kaum kabeh maka perkara layar teu mikare teu Gusti Allah mina qul tidak pangucap an azmihim ala halim ala nabi syarikoh. Hari ngomong datang kasus sumpahan demi Allah padahal bohong intinya mungkin bisa percaya manusia tapi kalau Gusti Allah mah dewe sada Allah maha unik. Muga susumpahan mana cetik mah demi Allah kami teu maling tah ayeuna baju nanti aya di sesolah si anu maling teh aja mulu ka urang Yahudi tadi nama berbantere di pangmenangkeun bukannya lagi teh nyokan Nabi mah di bejaan ku Gusti Allah perhatikannya Nabi apa itu selalu apa ada kasihan ku al-basyariyah itu kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi mah di bejaan ku Gusti lain si eta ku maling teh wa kana Allahu bima ya'maluna mahiqa wa kana sanatu salata bima kalan perkara ya'maluna anu migawe ieu manusia kabeh ta mahiqa anu meliputi alana ilman kamuningan sadayana kamuningan Gusti sallallahu sallu ala